ieu geus sarua ieu jelema teh geus nyaho ka ngeunah salat bakal nyahoeun kajentingnya na ngeuneunahanan ya kadeuleuna bong udang-udang coba ayeuna teh manteu bae nyahoeun si itu mah teu nyahoeun ka ieu mah nyahoeun masyaallah sebab naon wali makan dibere ilmu laduni. Kok bisa kos gitu sih? Kieu masalahna di jero hate teh eueuhna naon iwal ti Gusti Allah. Cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Ima keur carita gemblangna. Berarti ketika urang ibadah ka Allah mantap bercahaya urang sebab Allah nu mere cahaya. Jadi hate teh masyaallah urang teh hirup di jero cahaya. Nah, lamun urang geus aya di jero cahaya engke ku Allah bakal dibere naon nu dibutuhkeun ku urang. Datang ka nyahoeun itu kitu. Masyaallah. Lamun wali nyahoeun, lamun Syekh Nawawi nyahoeun bahwa ieu salah lantaran kadeuleu Baitullahna. Eta ilmu laduni ngaranna. Lamun Mbah Bolong nu urang mun zara ka Ampel disebut Mbah Bolong. Kunaon eta? Lantaran ieu masjid kurang iblat. Henteu percayaan jelema sekitar eta dibolongan kan kunyana mimbarna. Di dieu tuh Baitullah. Mata telah bae Mbah Bolong. Kunaon eta padahal teu kudu dibolongan kitu teu kudu eta mah jang supaya batur ngararintip supaya intip jaheuh padahal teu kudu kitu kunyana mah tuh Baitullah. Kurang ieu eta kunaon laduni. Lamun Ki Khalil Bangkalan nyahueun ka kiaina keur salat di jero hatena aya sanguan di jero hatena sangu mantap nya seserian keur salat magrib bandeng serina carekan gulang seserian begitu di sidang atuh kula teu seuri kumaha cenah jadi jero hate kiai teh pan aya sanguan isin kan kiaina isin kan mama pugu ieu lapar hayang dahar cenah kan ilmu laduni ngaranna. Lamun enggeus urang ka Allah bakal kanyahoan ngan moal loba omong wali Allah mah nyumputkeun kajen ting disebut teu nyaho daripada disebut nyaho ngan nyana nyaho itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi zawira. Urang kuari mah salat tahajud sesuai jeung aturanana. Lantaran salat tahajud teh bakal nyaangan jaga urang di kuburan datang ka akhirat sebab sahaja lemah anu sok udang ti peuting saat batur lelap haes urang hudang ke di kuburanana bakal caang. Lamun urang lila salatna caangna gede, lamun urang sakedeung caangna sakedeung. Tah lamun 2 rakaat ngentit. Lumayan tapi aya. Lu kerek bae bawa tuh cempor-cempor acan. Tah eta kan tahajud cet. Tetapi ieu tahajud teh lamun ku urang geus dirapihan zahirna batinna teh dirapihan engke tahajudna yang kalem ku makhluk. Lamun aya jelema tahajud mun eueuh jelema tilok. Lamun aya babaturan urang di gigireunana tahajud teu make rakaat datang ka subuh. Tapi lamun eueuh jelema paling ge hudang kihes deui. Eta pan teu beres tahajud kos kitu tah. Aya kalem bae ku jelema. Asal aya jelema bae takbirna ge embat Allah. Amun eueuh jelema Allahu Akbar. Nya mah kos kitu tah perbedaan antara aya jelema jeung eueuh jelema. Ria beresan geura batinna abeh tahajudna rapi. Bagus sesuai jeung instruksi Allah syariat jeung hakikat dihijikeun. Tak, masyaallah. Syariat jeung thariqah dihijikeun bakal ngahakikat. Ya Allah, ya Rabbi. Berat soteh lamun urang ku nafsu, tapi lamun nafsu urang geus dieuweuhkeun di diri urang ampang mawa syariat. Ku ari ti eueuh ka aya nang Allah aya nu ngaturna Allah engke bakal maot nu ngamoatkeun Allah engke bakal dihudangkeun deui baas ngaranna dihudangkeun ku Gusti Allah digiring ka masyar nang Gusti Allah timbang amal urang teh bakal ka sorga atawa ka neraka nang Allah ngan urang dibere ikhtiar jang nyantelkeun ganjaran jeung siksaan nu bakal dilakonan ku urang jaga di yaumul kiamah sing ada ieu. Lamun urang inget kadinya mah urang sadar sasadar-sadarna
kuari kurang ditanya diri urang Aisyah nusaha nu Allah kabeh lamun ditanya sia nangieun sa nangieun Allah eta mata sa mata pula terjadi ta maksud itu celi aing tah eta berarti ngaku ka mata ngaku ka celi encan jadi wali lamun wali kumaha eta mata sa Allah aju ku hari atas yang muriak nang Allah. Aju saya mal kamu tunggu ku Allah bae, dia sehat nang Allah, muriak nang Allah. Moal kamu sakit, moal yang makatin tah eta bener asli. Eta sia mata sia sama Allah. Barang gering di kamar sia ka rumah sakit, pancen anu Allah. Oh, aing teu kuat. Balik deui berarti ka syariat, tokos kitu tah sih ade. Salah atuh henteu ngan urang dina syariat berarti henteu dina hakikat. Tuh, ya Allah ya Rabbi. Terus so gerak terus begitu di aku bae ku wali mata di aku aja ieu mata nu Allah geus lamun ieu mata nu Allah dek di ka Allah keun kumaha sesuai perintah Allah cak Allah kudu neuleuh Al-Qur'an ku aing dideuleukeun ka Al-Qur'an cak Allah ulah dideuleukeun kana awewe nu lain mahram moal ku aing mah nurut jasa ka Allah lamun urang geus bener-bener nurut ka Allah hampa dagang lantaran butuh dahar jeung nginum sebab urang boga tanggung jawab pamajikan jeung anak sebab urang teh kudu mere dahar napakah ngaranna ka pamajikan jeung anak bahkan mere baju bahkan ngimahan geus atuh urang teh usaha kuari dagang dititah ku Gusti Allah dagangna nah kuari dagang teh dek ngalaksanakeun anjuran Allah sok geura menang ganjaran ketika dirina abdi bade dagang bade usaha sesuai jeung instruksi Gusti Allah anu disampaikan ku Kangjeng Rasulullah Muhammad abdi bade usaha kanggo nganapakahan pamajikan jeung anak tek deuk disesuaikeun be jeung aturan Kangjeng Nabi tah ketika make nafsu njokotlah duit tibang eta nafsu ngaranna eta siksa kita siksa eta nafsu nu diinstruksikeun teh jang dahar nginum pake ngan sakadar sakitu teu kudu loba-loba tah mah geus diatur ku Gusti Allah ketika urang make hawa nafsu hayang meuli ieu hayang meuli itu hayang ngabangun ieu ngabangun itu eta hawa nafsu teu diparentah teh mah ku Gusti Allah kunaon make hawa nafsu eta lah nu bakal jadi siksa sing ada tah kos kikituanana ci urang kuari teh dipasrahkeun jasa ka Gusti Allah nu mantak wali mangeunaheun salatna teh sebab pasrah ka Gusti Allah. Allahu akbar. Zahirna maka piki sesuai jeung Fathul Muin. Batinna dipasrahkeun ka Gusti Allah lantaran ieu awak lain nu abdi nu Gusti. Haju ku Gusti teh dititah ruku titah sujud Gusti boro-boro titah ruku titah sujud jak lain nu abdi nu Gusti andai kata titah perang ge abdi mah daek bae Gusti sebab geus pasrah jasa ka Gusti Allah tah eta lamun urang geus pasrah ka Gusti Allah ja abdi teh nu Gusti aju engke daek teu daek ja abdi bakal dicokot teh ku Gusti atuh manian ku ari abdi nurut ka Gusti sapiraha titah ruku sapiraha titah sujud haju sapiraha titah maca Quran lah jang geus nia enan nginaheun jasa nu embungna urang nafsu urangna nu embung teh nafsu urang tah eta nafsu nu kudu diperangan ge aya limbah mah di pabrik siap golok perang nyawa taruhana siap bae nafsu eta kos kitu tah deres tah mah masih keneh kadeuleu bagus iya ye perebut taruhana ka jeung gugu mah ge sarwiti aing dicokot ku nyana goblok biasa aing ge aing mah syahid bobo sabilillah cak nya lain sabilillah sabil sarwiti tah mah tah eta kapan hawa nafsu nu geus kitu ngaranna coba lamun urang sadar mah sarwiti sia dipaling ku batur ka kamalah geus mandingan daripada huru-hara mending dek neangan deui bae emangna dunia sedaun kelor aing dek neangan ka Lampung sugan aya nu model sia deui sia putih di Lampung loba nu putih ngan sia mah ieu kajen kumaha ge lantaran tatangga bagus akhlakna ngan aya di Lampung mah bejana bangun dek ngerekep badak ka salaki tapi aing kajen lanek ngangan deui kajen sadar kan ngalesat lain milik aing meureunana anta mah geus aya suratan di Lauhil Mahfuzna bae masyaallah muri ka 10 urang ngadengin atuh
Ya Allah sadar tah hayang sadar model kos gitu hese jasa sadar geus lamun urang penting hudang dak neuleuh jam hiji ya Allah ya Rabbi Gusti ieu keur hees saju hudang nu ngahudangkeun kula saha lamun lain Gusti nu ngahudangkeun abdi abdi mal hudang jaka teuing geus sejak-sejak hudang ai ku Gusti teu dihudangkeun mah henteu bae tapi abdi ieu hudang jam hiji meureun manan abdi hudang ke dihudangkeun aku Gusti cak babaturanna teh lain nu ngomong lain ku Gusti tuh nu ngarobrol gandeng siapa kahudangkeun ku gandeng jageuninganan teh babaturan aing gandeng ge kerek gandeng ku gandeng aja kerek eta mangan sakadar adat doa dihudangkeun ku Gusti Allah jam hiji alhamdulillah Gusti nu ngahudangkeun abdi teh Gusti ieu awak abdi deuk dikagustikeun bae ku abdi pandian ku urang tiris tanya ku urang awak ai sia nu saha Allah ai cai Allah ai tiris nang Allah aja sia nu bersih tidak ku saha ku Allah aja deuk ka mana ieu sia deuk ka Allah pan ka Allah kudu bersih heueuh haneut ka rasana bakal haneut ka rasana ta tiris teh nafsu tiris teh sarua jeung udang-hudang udah begitu hudang enggak keneh ka subuh nafsu teh di pandian tiris eta tiris teh nafsu tapi lamun tanya awak hei awak sia nu saha nu Allah ari ieu cai nu Allah ai rasa tiis nang Allah aja sia ku tiis ieu kan jadi bersih bener deuk ka sia deuk ka Allah pan ka Allah mah kudu bersih heeh ngeunaheun ge sia seger bakal seger di ka Allah kan kabeh ngeunah tuh mulai Allahu Akbar nang sata nang saha ngangkatkeun nang Allah lamun ngarasa nang urang lamun ngarasa nang urang capek bakal tapi kan ku Allah ieu mah digerakkeun nang abdi nangtung ku Allah ieu mah ku Allah abdi mah segala rupana ge wuduna segala rupa ku nangtungna ge nang Gusti meureun manan kieu ge abdi mah deuk dikasorgakeun meureun ku Gusti gitu kan boga kayakinan abdi teh deuk dikasorgakeun Gusti lah lamun kira-kira ku ari ka sorga mah paehan we abdi Gusti mulai mantap paeh gitu kan mantap paeh geus abdi mah geus senang jasa Gusti Masya Allah asa jeung Gusti bae Masya Allah nikmat des kira-kira abdi bakal ka sorga mah ku ari maningan ayeuna bae cabutlah diisukeun deui mah abdi loba gangguan Gusti ku ari mah gangguan jasa keur ieu mah tiis teh tiis ku ari mah sasada digigir di sisi digigir sasada ieu jurig balulu kayak kedeng-kedeng tong teng teng HP sasada mangga nanti totak HP kayak kedeng di TV kayak kedeng diisukan di tatangga ih suara-suara teh ambal ya Gusti abdi mah ngadengen nu kos kitu teh aing mah mendingan salametkeun we Gusti tah wali mah kos kitu aya deui nu ngadoa ka Gusti teh salat-salat acan sama Gusti aleuh mah mendingan paehan memang kurang gitu sia kredit gagedean bae Gusti daripada abdi dibui mendingan dipaehan bae lah mun abdi teh dipaehan bae bener deuk bunuh diri teu tolol teh coba menta paehna akur ngan nu ieu mah motifna bener pasrah ka Allah nu ieu mah tah eta tadi bumbung dibui beda hampang ka Allah ngeunaheun nah bari kieu maksudna ieu nu ngeunaheun ibadah nyahoeun kanu itu can ngeunaheun nyahoeun can ngeunaheun sebabnya rasa ngeunahna aya di nyana kanu can ngeunaheun teh bakal nyahoeun lain kos kitu nu geus ngeunaheun mah kos penyakit jantung jeung jantung nyahoeun jantung aja ku nyahoeun aing jantung kos kitu sarua ring 2 aing meliringna di mana tadi jadi eta teh di material ring jantung meuli di material ai sia kumaha meureunna di sordel segala tah mah sarua ieu ge sarua ieu jelema teh geus nyaho ka ngeunah salat bakal nyahoeun kajentingnya na ngeuneunahanan ge kadeuleuna bong udang-udang coba ayeun teh manteu bae nyahoeun si itu mah teu nyahoeun ka ieu mah nyahoeun masyaallah sebab naon wali mah kan dibere ilmu laduni kok bisa kos gitu sih kieu masalahna di jero hate teh eueuhna naon iwal ti Gusti Allah cahaya Allah Allahu nurus samawati wal ard ima keur carita gemblangna berarti ketika urang ibadah ka Allah mantap bercahaya urang sebab Allah nu mere cahaya
jadi Masya Allah urang teh hirup di jero cahaya. Nah lamun urang geus aya di jero cahaya engke ku Allah bakal dibere naon nu dibutuhkeun ku urang. Datang ka nyahoeun itu kitu. Masya Allah. Lamun wali nyahoeun, lamun Syekh Nawawi nyahoeun bahwa ieu salah lantaran kadeuleu Baitullahna, eta ilmu laduni ngaranna. Lamun Mbah Bolong nu urang mun ziarah ka Ampel disebut Mbah Bolong, kunaon eta? Lantaran ieu masjid kurang iblat, henteu percayaan jelema sekitar eta. Di bolongan kan kunyana mimbarna. Di deuleu tuh Baitullah, mata tetelah bae Mbah Bolong. Kunaon eta? Padahal teu kudu di bolongan kitu, teu kudu eta mah jang supaya batur ngararintip supaya intip. Jaheuh. Padahal teu kudu kitu kujana mah tuh Baitullah. Kurang ieu eta kudu laduni. Lamun Ki Khalil Bangkalan nyahueun ka kiaina keur salat di jero hatena aya sanguan di jero hatena sangu mantap jadi seserian keur salat magrib bandeng serina carekan gulan seserian begitu di sidang atuh kula teu seuri kumaha cakna jadi jero hate kiai teh pan aya sanguan isinkan kiaina isinkan heuh mama pugu ieu lapar hayang dahar kan ilmu laduni ngaranna. Lamun enggeus urang ka Allah bakal kanyahoan ngan moal loba omong wali Allah mah nyumputkeun kajeun ting disebut teu nyaho daripada disebut nyaho ngan nyana nyaho. Nyambung wali Allah jeung wali Allah bakal nyambung. Kajeun teuing tatangga, kajeun teuing tatangga ari lain nyaho bae kajeun teuing jauh nu ieu di Jawa Timur, nu ieu Jawa Tengah, nu ieu di Malaysia nyambung nyaho. Sinar jeung sinarna bakal ngahiji sebab Allahna eta-eta keneh seakan-akan Allah ngabejaan sebab urang aya di sinar Allah itu aya di sinar Allah nu di sinar Allah jeung nu di sinar Allah bakal nyambung nu aya di Suriah nu aya di Yaman anu aya di Baghdad kabeh teu nyarambung nyaho ka Ambe wali Allah nu aya di Serang nu aya di Pandeglang ka Ambe sebab naon itu aya di sinar Allah urang aya di sinar misalna ieu wali ieu di sinar Allah ngahiji di sinar Allah nyahoeun kajeun teuing nyana hees bae kajeun teuing nyana macul bae nyaho wali kajeun kukumaha ge sebab nyaho nu panyakit jantung jeung panyakit jantung ngobrolna ring malulu panyakit lambung jeung panyakit lambung ngobrolna ieu teu rab malulu panyakit Krisno jeung panyakit Trisno sarua bae eta teh nyana nyaritakeun I love you malulu ieu sarua mangsana teh di Bitung aya di Cisoka aya eta nyaritakeun bae aing meunang we waduh jangkrik muda di sekarang gua nyawa ya da jauh eta ngobrol karena itu bae PNS jeung PNS selantaran aya di dinya sarua di lembah eta bakal akur guru jeung guru akur bae ya Intel jeung Intel atuh nyaho nyana ge Intel jeung Intel aya kode-kodena sarua bae huajan teh di tengah-tengah riungan manusia loba ribuan Intel datang itu Intel nyana pada ngamankeun Intel polisi Intel abris sarua bae intelijen jeung intelijen ulah-ulah dalam negeri jeung luar negeri bakal nyahoeun nah nu sok moto teh naon gara-garana wartawan dosi mah nyaho bae anu kos kitu mah bangsana meureun sia tah wartawan jeung wartawan sarua bae di peperangan palang merah jeung palang merah nyahoeun nyana teh pengamanan dalam peperangan nyahoeun ieu medis dan lain sebagainya santri jeung santri kajahoan bae kajeun teuing kumaha ge urang di kota ieu di kota sarua bae urang make samping itu mah make calana kanyahoan santri sia kajeun kumaha ge leuh kajeun kumaha santri kanyahoan bae sia kanyahoan bae lah kajeun kumaha PKS kunaon hideung na ngagedor-gedorkeun kanyahoan santri asli jeung PKS santri hideung tarangna PKS hideung kudu mah ketebak bae ieu santri asli lu ieu PKS kanyahoan tina naon leumpang tina leumpang lagi geus kajahoan santri asli mah di tengah-tengah jelema hampura punten di kota ge punten bangun minggir bae aya adab tapi PKS nabrak los beda ya tuh kajahoan we nah ieu keur carita wali jeung wali atuh nyahoeun nya sebab pada ya di cahaya Allah ieu keur carita layaripul wali ilal wali nah matak naon pasrah gerak ka Gusti Allah ulah ngarasa berat ka Al-Qur'anul Karim lamun urang ngarasa berat ka Al-Qur'an berarti aya nafsu di awak urang
nafsu mah saeutik bae urang hudang peuting kemudian urang sieun ka pocong eta teh nafsu urang sebab naon sebab urang embung neuleuh pocong urang mah hayang ge neuleuh nu geulis tah jadi nafsu urang teh deuleuhan teh embung neuleuh pocong eta nafsu ngaranna hayang ge neuleuh nu geulis eta nafsu ngaranna ketika geus diparasakeun ka Allah nu geulis pocong makhluk Allah teh sia paling mau ingkak bulu malah nang tangan kira-kira malah nang tangan ayo sia sebab naon di jero kolbuna geus aya Allah lawan ku sia Allah ye sia neraka sia urang geus deukeut jasa jeung Allah mata kajawan hendak aya jelema wawalianan tengah peuting jam 12 manehanana mantas nyanyi lagi nyanyi model naon gitu ngaranna nyanyi wali mantas ya Nabi salam lah gambusan marawisan. Nah, ieu wawalianan ya. Halal sekian itu mah kejanjian wali sekian. Saya kan udah jadi wali. Nyana kebenaran mentas haju kapeutingan, mana hujan, mana candar. Kebenaran dia ya mah kiai ya. Masyaallah. Kebenaran kiaina bener-bener geus jadi ahli Allah. Ya, aing di mah kiai. Ngendong di manyana pasti sarua pada wali mangke aing disuguhan ke aing dibere kamar aing mandi ngeunaheun isuk-isuk aing balik geus dibere nyarap mantep lah cak nangis masyaallah alhamdulillah cak anugerah ti Allah di luar kene geus ngomong kitu geus disebut anugerah. Assalamualaikum cenah kene meh 3 kali Assalamualaikum cak kiai teh sa abdi minantu Allah. Eta bahasa geus luhur jasa tama bahasa. Luhur tama geus. Abeh di pajar wali kan maksudna. Wali asli mah ngomong gitu masalah. Masalah geus paham geus. Wali jeung wali mah paham. Sanajan salah ge sebab timbul tina kadeuketan cenah jeung Allah. Ari nyana ge nurutan bahasa wali. Abdi minantu Allah. Kan kaambe kunyana ku wali teh nu jero bukakeun lawang calikeula di dinya henteu tidak ka jero calikeula di dinya wah aing disiap-siapkeun geus ku kumaha ge alhamdulillah horenganan kiai nu ahli Allah mah wali teh make baju heula rapi taju keluar ngobrol sakedeung di mana ye abdi mantos dakwah cek nyana teh alhamdulillah masyarakat antusias mudah-mudahan bisa ngamalkeun sakian terus abdi kapentingan hayang istirahat deui istirahat nu paling ngeunah mah sama-sama mantu Allah sakian teh ya urang di dieu lah deui lain teu kabeuli hotel lain teu kabeuli tetapi wah minantu Allah teu pantes sakian kudu di hotel iwalti kudu jibabarengan jeung minantu Allah deui kan wali mah nyawan sia mah lain minantu Allah cek cenah teh sia mah juri cek hatena teh geus we tujuannya na hayang ngendong di dinya bakal dibere kamar mandi dahar katirisan kalaparan nyana bakal nikmat lantaran salah ka wali tah nyana sebab nyana lain wali cak kiai nu wali teh yeuh tuturkeun abdi cih pancak kiai teh tuturkeun ya ayo abdi cenah ieu ngendong di tenang cek cenah ngendong mah urusan gampang diajak lelempangan dekat tukangeun terus rada jauh raja aya ta masjid nah besi rek ngendong mah di dieu bae lepan sebab ari minantu Allah mah kudu di imah Allah ieulah imah Allah ditinggalkeun ku nya hakan ta minantu Allah cek cenah teh nya balik deui dadah minantu Allah tinggalkeun bae kieu sial amat cek cenah teh kanyahoan emang kumaha gitu
Okos Habib wawalianan datang ke imah kiai, kemudian dipayang-payang aja ngomongnya nak, waduh ini jarang Pak Kiai katanya turun, ini mah mau ke rumah Kiai aja, dia mah udah nggak mau ketemu sama siapa-siapa, mau ketemunya sama Kiai doang, kan keamben ku ali Allah mah, ya nipu sia kajian kuku mage, mal kebel ge ngitung ya kajian kuku mage. Oh, diu enang geus kikieuan bae bangun papanaan teh terus ngobrol. Terus ngobrolnya teh ngobrol. Terakhir doang Kiai kalau pengen selamat harus ngeluarin uang biji 9 ceknya teh. Biji 9 gimana? 9.999. Eta mah kieu-kieu goblok. Walian mah tirokos kitu ujungna wali asli mah embungeun dibere duit aju ngadoa salamat khusus jang kiai umum jang masyarakat di ongkosan ge embung eta asli wali. Ieu mah mun aya embe dibawa, mun aya kebo dibawa, malah mah mun aya pamajikanna dua nu hiji jang aing tolol meureun. Kaambe ulah sok wawalianan ngan embung ribut bae kiai. Aya nu ribut goblok meureunan. Eta mah sarua pada juri kabeh. Ayo ada basis ya jeung aing. Ini mah jangan begitu, ini mah Habib. Gua bukan lihat Habibnya, lihat akhlaknya. Kalau lihat Habibnya bener, tapi akhlaknya gak beres nih. Tuh, eta mah deres Habib, nulain Habib wawalianan nih. Aya nulain Habib ge wawalianan, make calana luhur sabelah, handap sabelah. Atuh mah lain wali nu gelo ieu mah. Waya salat teh salat, teu beres. Teu beres. Cek dina kitab Tanbihul Ghafilin. Lamun aya jelema hiber, lamun aya jelema napak sancang, lamun aya jelema teu dahar-dahar, hebat jasa, hebat. Ulah waka dihebatkeun, deuleuh heula nyana, salat henteu, puasa henteu. Lamun nyana bisa hiber, bisa napak sancang, tapi teu salat, namu ka imah urang, geus wali asli atawa lain usir kos kitu. Ulah dituturkeun ulah, babari bae aja kitab Tamyul Ghafilin emang kumaha gitu. Taman deuk wali teh deuk lain, pokona urang mah sebab urang mah neuleuna syariat. Ketika nyana tidak sholat, gas kadi itu bae. Karena teh aing mah wali asli. Da bodoh, wali asli ge bogan henteu nembongkeun syariat. Indit. Kula mendek nuturkeun syariat bae. Tuh eta kan bundah eta kos kitu urang ka urang ngeunah. Bisa aya jelema wawalianan kieu kitu haju sholat henteu, puasa henteu. Aju hitut ge sholat bae. Wow. Cek nya wali beteuna naon teu boga wudu ge babau urang. Si wali tas itu tuh tapi kan jadi imam deh. Saya imam iya bener wali iya bener tadi tas itu tuh wali mah batal na cak jana abu-abu. Geus apa nyaminan tuh Allah mah geus di masjid tas ya tiris-tiris los. Kaya hoat. Ya Allah. Ulah sok sambarangan. Biasa bae sin wajar. Aya Habib bangun luca lece luhur ya kajian kumaha ge beda kadeul gerak-gerakanana matana dan lain kajian teh ngomong kieu ngomong kanyahoan i luhur kajian kumaha ge tah atawa nu lain Habib oknum Habib loba jasa ku ari mah lain Habib ngaku-ngaku Habib ambalaya ku ari pugu India he. Ya Allah, iya mah India he mah. Ya, batur hema malini ngaku Habib ya. Beres ya. Loba jasa ya ku hari. Pasti hade. Geus pokona mah ngaku-ngaku kitu mendingan tinggalkeun bae lah. Tinggalkeun geus ulah, mesti urang katipu. Ya Allah, ya Rabb. Pemberitahuan kepada Pak RT Junaid jeung Mang Udin suruh pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia. Nu mana tuh urang mana? Ente kayak Udin kalau luar kabeh deui. Iya salah ya. Ya pemberitahuan kepada Pak RT Junaid yang Mang Udin suruh pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia. Junaid mana? Lemburan ya itu kan salah ya. Engke Udin loba Udin, ke Udin barali kabeh deui. Aduh ya lembur mana itu tah.
ya terserahlah nu boga rasaan lah pokokna mah ya nu boga rasaan Udin segera pulang jeung Junaid segera pulang sahayu lemburan udah ya Allah كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم gunung diangkatkan gugus ya Allah seakan-akan mega di luhur nyaungan manehanana ngiuhan manehanana Bani Israel boga keyakinan bahwa gunung teu bakal neumleuh ka manehanana ragrag lamun manehna teu narima kana hukum-hukum kitab Taurat nu mantak manehna teu ngalaksanakeun lisik liang ngarasa berat mantak kade cek Gusti Allah khudhu ma atainakum biquwwah cara kelan ku aranjeun kabeh kitab Taurat anu ku kaula di agung geus dibikeun ka aranjeun kabeh cekel kalawan sekuat-kuatna nyeuan cekel hartina cekel teh ulah kaluar tina aturan-aturan kitab Taurat wadhkuru ma fihi amalkeun isi kandungan kitab Taurat la'allakum tattaqun abeh maneh takwa sieun ka Allah kitu didongengkeun ka Kangjeng Nabi sarua Al-Qur'an cekelan sing pageuh Al-Qur'anul Karim khudhu ma atainakum cekelan ma Al-Qur'an atainakum anu ku kaula anu agung kami nu agung geus ikeun ka rajan kabeh bikuwatin cekelan sing nyan sing pageuh sing kuat ulah gulak-gelak nyekelan Al-Qur'an sing pageuh cak Qur'an wajib laksanakeun cak Qur'an haram tinggalkeun hayu Al-Qur'an moal kebal pae sia namun kaluar tidak aturan Al-Qur'anul Karim jaga di akhirat sia bakalna dikerebekeun di neraka jahanam sia moal kebal khudhu ma atainakum awas wadhkuru ma fihi amalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim la'allakum tattaqun abeh maneh sieun ka Gusti Allah masyaallah ieu keur carita kisah Bani Israil di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihis salam aya mana isyarah cek ahli tariqah mah diisyarahkeun bahwa wa inna taqnal jabala ingat anjeun Muhammad waktuna kami nu agung cek Gusti Allah ngaluhurkeun gunung-gunung mana eta gunung anu dipake munajat ku Kangjeng Nabi Musa Tursina anu aya dina Al-Qur'an wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin teu kudu neangan ka Kairo utara Kairo antara Mesir Yordania jeung Israel didinya lah sebelah utara gunung Kairo yakni Mesir didinya aya gunung ngaranna gunung Tursina cek ahli tariqah teu kudu ka Kairo teu kudu ka Yordan teu kudu ka Israel gunung Tursina mah aya di diri urang mana ahli tariqah ngaisyarahan gunung Tursina adalah hulu urang ingat anjeun wahai manusia idna taqnal jabala waktu kaula nu agung ngaluhurkeun hulu fauqahum disaluhureun aranjeun kabeh ka annahu zullah seakan-akan hulu teh nu niungan anjeun awas sing hade ieu hulu teh lantaran di hulu teh aya pikiran aya otak aya mata aya ceuli gunakeun ieu hulu teh sesuai jeung aturan Al-Qur'an khudhu ma atainakum biquwwah ceklan ku anjeun Al-Qur'an nu geus dibikeun ku kaula ka anjeun kalawan kuat deuleu Al-Qur'an ku mata awas hulu teh gunung
dengekeun Al-Qur'an ku ceuli awas gunung teh hulu omongkeun Al-Qur'an teh awas ieu gunung teh hulu pikir Al-Qur'an teh awas lantaran di gunung teh aya di sirah teh aya pikiran anjeun teh lamun teu ngatur hirup teu sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim awas hulu bakal jadi siksa ka sia bakal dibadukeun hulu ka sia muter hulu teh gunung teh dedeulean teu pararugu dedengean teu pararugu gara-gara deuleu denge omongan jeung pikiran bakal disiksa sia jaga di akhirat lantaran ieu teh sumber siksa. Ingat anjeun wahai manusia ketika aing ngaluhurkeun hulu sia di hulu sia teh aya otak aya pikiran aya denge aya mata aya sungut aya irung gunakeun ku anjeun pake mencerna Al-Qur'anul Karim khudhu ma atainakum biquwah cekelan ku aranjeun kabeh Al-Qur'anul Karim dengan sekuat-kuatna lamun can kadeule-deule ku sia lamun can kapikir-pikir ku sia lamun can kadenge-denge ku sia Al-Qur'anul Karim dengekeun ku sia urayan-urayan Al-Qur'anul Karim di mana aya kiai guraykeun Al-Qur'anul Karim dengekeun ku ceuli sia aing geus mere modal ka sia ceuli sia aing geus mere modal ka sia batas sia aing geus mere modal ka sia otak sia pikiran sia aing geus mere modal ka sia sungut sia lamun sia henteu ngajadin sia henteu nuturkeun sakumaha Al-Qur'anul Karim disiksa ku aing sia sakumaha disiksa na Bani Israil diangkatkeun ku ari ku aing sia hulu sia dibadu-badukeun ku aing sia lamun henteu ku ari di akhirat sia ku aing kulub sia idza taqnal jabal modal gunung urang geus aya teu kudu neangan ka Kairo teu kudu neangan ka Yordan urang teh geus dibere gunung ku Allah hulu urang seakan-akan gunung cek Allah khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi amalkeun eusi kandungan Al-Qur'an la'allakum tattaqun hayu sia abeh takwa ka Gusti Allah sing hade ieu hulu urang titipan ti Gusti Allah bisa jadi rahmat ieu hulu bisa jadi siksa ieu hulu tuh Masya Allah numantak dina surat Baqarah geus dijelaskeun wa idza khanna waktu nakaula ngalak misaqakum marafana fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun sarua jeung di surat Baqarah sarua jeung ieu dibalikan deui kisah-kisah nu tadi akhadna mitsaqakum marafana faqakum turkhudhu ma atainakum biquwa igisarwa jadi mana isyarah ieu leuwih dahsyat lamun Kangjeng Nabi dibere kisah tentang kaum Kangjeng Nabi Musa alaihissalam orang Israel nu buang kawarah teh disiksa gunung dikaluhurkeun manehanana sujud lain sasujud-sujudna horenganan deuleukeun ieu ragag moal ieu gunung teh ku buang kawarahna ieu ge sarua urang ge ku ari Quran aya endahan dideleukeun ku mata sabelah Al-Qur'an teh padahal instruksi geus nyaho ieu haram itu benar tapi urang deleukeun ku mata sabelah disiksa sia moal kebal deui sing hade sia Masya Allah sadarkeun diri urang komono geus karolot moal ka mana deui pasti urang dipikeun ku anak incu urang ka leuweung dikubur urang sapoe dua poe tilu poe saminggu bakal nahan getihan ajur awak urang nu kuari ku urang dimumule ku urang dagang teu nyaho haram urang teh deuleu teu nyaho haram deui teu nyaho haram asa nu urang asa nu aing asa hebat awak aing teh kakayaan aya di aing jabatan aya di aing kagungan aya di aing sakedeung deui sia bakal jadi cacing di jero kuburan sia sing hade khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tatakun sadarkeun diri urang dengan makna isyarah ialah jelema loba nu jaradi solihin loba nu jaradi wali-wali Allah lantaran gunung seakan-akan ieu adalah
Kitu sirah tekudu neangan gunung Tursina, tekudu neangan gunung-gunung nu lain. Allah geus ciptakeun gunung di diri urang, bahkan diamanatan ku Gusti Allah mata, ceuli, irung, songot, pikiran sing hade amanat tah. Gunung eta teh bakal jadi rahmat atau bakal jadi siksa. Diserahkeun ka sia cak Gusti Allah. Aing nyiptakeun sia, aing geus jadiakeun sorga jeung neraka. Mudah-mudahan orang kabeha disalamatkan ku Gusti Allah sehingga orang bisa takwa ka Gusti Allah, sehingga ku takwa orang bisa selamat bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cirian ke bulan Syawal kapanggih deui aya tandaan. Cirian di dinyana sampai di sini libur panjang. Wa kadzalika mimman 'allamnahu wa kadzalika lan halika ya mangkono mazkur mimman ikut tetep saking wong kang nguruh ingsun sadayahu ing man dakhala manjing man misra ing misra min auladis sayyid saking pirang-pirang anak Sayyid Ali wa mimman lan ikut tetep setengah saking wong alamna utawi Ummu Kulsum Sayyidah Fatimah al-Madfutani kang den pendem karone al-Madfunatani kang den pendem karone ala ra'si zaqaq ingatase muka dadalan zaqaq kang sempit alladzi yadkhulu minhu kang manjing yaladzi minhu saking kang manjing kitu alladzi yadkhulu kang den panjing apa minhu saking zaqaq ila qabril Imam Laits bin Sa'ad maring kuburan Imam Laits bin Sa'ad abeh di Cirian tadi anu dikubur di Mesir nomor kahiji ialah Sayyidah Sakinah nu kamari waktu ka Mesir kami zarara ka Sayyidah Masakinah. Nomor kedua adalah Sayyid Muhammad Al-Anwar dulur Zainul Abidin. Nomor ketilu Sayyidah Zainab Bindatul Imam Ali bijawari Qonatir Sibak kamari ziarah ke Sayyidah Zainab. Nomor selanjutnya biman alamnahu khala Misra nu asup kata jelema ka Mesir min auladi Sayyid Ali yakni Sayyid Ummu Kulsum italah aya di ditu nu kaopatna di Mesir Sayyidah Fatimah putra situ Sina Ali mah lain Fatimah putra Kangjeng Nabi anu ka Mesir manehanana dikuburna ala ra'si zaqaq dina muka jalan sempit alladzi yudkhalu minhu anu bisa diasupan kadinya tepikeun ka ila qabril Imam Laits bin Sa'ad aya cubluk-cubluk kubah di dinya di awalna eta kuburan Ummu Kulsum Sayyidah Fatimah kemudian mun lurus terus ka ditu eta aya kuburan kitu Imam Laits bin Sa'ad ai anu kamarima Imam Abu Laits As-Samarqandi ari ieu mah imam sahabat Imam Laits bin Sa'ad sahabat boga anak ngaranna Laits dikuburna sarua di Mesir. Jadi di Mesir ieu cucu-cucu Kangjeng Rasul, buyut-buyut Kangjeng Rasul seueur pisan nu diarangkat jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang bisa ziarah ke Mesir, ka Imam Syafi'i, ka Imam Zakaria Al-Ansor, ka Imam Waqi', jeung ka Imam Sya'athaillah, jeung ka Siti Sakinah, Siti Zainab, jeung para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Cirian deui di dinya. Abeh engke urang kitu. Setik deui. Wa Sayyidah Ruqayyah Al-Madfunah bil qurbi lan Sayyidah Ruqayyah kang den pendem kalawan parak min jami syajarat tidur saking kitu besi jame
syajarat tidur bil qurbi min dakhilil khalifah amiril mu'minin al-Abbasi wa qila annaha dan ucapakeun anha satuhuna ya sayyidah Ruqayyah ikum min amai Sayyid Ali saking ikut tetap saking pirang-pirang gitu amat Sayyid Ali lamin binaihi ora saking lamin banati ora saking sake anak wadone Ali kitu kene aya deui ngaran Ruqayyah. Ruqayyah eta lain Ruqayyah putri Kangjeng Ruqayyah putri Sidina Ali al-madbuna dipendem dikubur deket di jami syajar tidur deket min dakhil khalifah amiril mu'minin al-Abbasi didinya cek sakaul mah Siti Ruqayyah mah eta teh amat Sidina Ali lain putrina karumpul kabeh didinya maka zalika cirian deui didinya disinilah libur panjang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.